Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngawaskeun hiji nadom Sunda tentang ilmu fikih pasal syarat sah salat. Anu disusun ieu nadom teh ku Mama pagelaran nyaeta Al-Alim Al-Alamah Al-Arifillah Kyai Haji Muhyiddin bin Ahmad Narif rahmatullahi ta'ala alaih. Mugia mantanana salabina aya dina rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mugia ieu nadom aya manfaatna khususna kanggo sim kuring umumna ka sadayana anu ngupingkeun ieu nadoman. Bismillahirrahmanirrahim. Ari syarat sah salat dalapan warna, hiji suci tina hadas, dua nana, dua suci badan narau pakena, tina najisnya kitu deui tempatna, katilu nanya eta nutupan aurat, ari kaopat nanyang haram ka kiblat, kalima nanya hoyen manjing wangtuna, genepnya hokana kaparduanana, katujuhna ulah rek nekadkeun sunat, kanu pardu sawarena pardu salat, kadalapan ngajauhan jeung ninggalkeun kana kabeh barang nu sok ngabatalkeun. Ari syarat sah salat dalapan warna, hiji suci tina hadas, dua nana, dua suci badan narau pakena, tina najisnya kitu deui tempatna, katilu nanya eta nutupan aurat, ari kaopat nanyang haram ka kiblat, kalima nanya yen manjing wangtuna, genepnya hokana kaparduanana, katujuhna ulah rek nekadkeun sunat, kanu pardu sawarena pardu salat, kadalapan ngajauhan jeung ninggalkeun kana kabeh barang nu sok ngabatalkeun. Wallahu alam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.